Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Bapak Deden Hasan. Alhamdulillah tekaraosnya urang tos dina penghujung semester ieu nya dina materi ayeuna lebet ka materi terakhir ya. Materi anu ke-8 eta ngeunaan sajak. Ya, sajaknya pasti tos pernah ngadengenya kira-kira naon sih gitu kan, sajak teh gitu kan, atau pos puisi atau pos naon gitu kan. Nah mungkin Bapak jelaskan ya di materi ieu, tapi satacana urang sami-sami kawitan pertemuan kalieu macakeun heula basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga urang sami-sami simak ya materi nu ka-8 ieu. Nah, dina materi nu ka-8 ieu seperti biasa Bapak saya gikeun video ilustrasina pertama, kedua ngeunaan panyungsi bahasana, katilu nah cara ngadeklamasikeun sajak mah jeung nulis sajak terus aya pancen ya. Nu pertama di dia aya ngeunaan video ilustrasina ya, acan urang sami-sami Bapak jelaskeun ya ngeunaan sajak ieu. Sami urang tingali heula di dieu ngeunaan video ilustrasina. Mangga dilalajuan heula video ilustrasi ieu. Tanah Sunda karya Aib Rosidi. Hejo pagunungan, paul lautan, hejo paul langit nah hate kuring. Masing di mana kuring nangtung, masing kamana kuring lempang, tanah lembok mata betah, angin ngeon nyiuman tara. Masing di mana anjeun nuju, masing iraha anjeun jumeluk. Kuring mau ngumpang, kuring rek datang, neueulkeun tarang, neueulkeun jantung. Kuring tungtung tetepan, kuring tungtung tetepan, tungtung padieu ngincer dada. Kuring geus nyaksian getih ngapa-yapa, kuring geus nyaksian panon carelong tangga. Maranehna nu mika cinta lemah cai ngalungsar teu walakaya. Kuring geus nyaksian Rajapati teu pilih waji, kuring geus nyaksian nu ngarinah beuki keunah. Maranehna nu ngabela tanah karuhuna diparaksa kudu aringkah. Langit hiba lembur musnah, walungan banjir nu getih, sawah ruhai rumah purahai, angin ngahiup berahan fitnah. Hejo pagunungan, paul lautan, gaya kamarasa ngan katugenahan. Hejo pagunungan, paul lautan, gaya katentreman ngan ancaman. Kembang beureum buah biru, kembang wera, kembang jayanti, tanah tempat kuring sidepu, ngurungan mun kuring tepi kapati. Jatiwangi 1856 dijuta tina buku kumpulan sajak Jante Ardina.
Ya, eta tadi contoh yang ngenaan sajak terus bisa diulang simak seperti itu nya sajak teh. Ya, ayeuna kedua nya materi kedua panyungsi basa. Nah, dina perkara sajak ieu pertama di dia naon ari puisi teh nya. Nah, namun dina bahasa sastra Indonesia nu disebut puisi teh sarua hartina jeung sajak. Dina sastra Sunda. Hari dina sastra Sunda mah eta puisi teh hartina lega pisan nya. Ngomongku sababaraha jenis karya sastra kaasup sajak mangrupa bagian dina puisi. Nah, ini dia ngenaan sajak hartina nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda anu direka dina wangun basa ugeran puisi. Senajan ditulis dina wangun ugeran, tetela sajak mah terpati kauger ku patokan-patokan jumlah enggang saban pada lisan jeung jumlah pada lisan dina saban pada seperti dina pupuh atawa sisindiran. Nah, jadi sajak ieu marupikeun bagian tina puisi nya. Tapi di dia namun sajak mah jadinya sabaraha paragrafna, sabaraha jumlah pada lisannya, jumlah ieu nya baitna ya, yang jumlah pada teh baris ya. Nah, tidak henteu saperti kos pupuh atawa sisindiran ya. Sindiran teh seperti kos pantun ya. Nah, eta jadi ieu tepati ku patokan eta jadinya ketika uger teuing gitu. Jadi sajak mah kadang jumlah pada lisana, jumlah padaan oge gitu henteu tetep ya, henteu opat baris kempo pada gitu, tapi aya nu dua pada gitu, dua baris atawa kumaha nu ngarangna gitu nya. Itu pasti tuh kauger teuing ku patokan-patokan eta ngenaan sajak. Nah, di dia sajak teh aya unsur-unsurna nya. Ya lamun ditelekeun materi ieu teu jauh bedanya pos materi terakhir di semester pertama nya ngenaan naon tah kawih nya. Nah, di dia aya adegan lahir umpama terdiri nu pertama di dia aya wangun atau dipukapi ditulisna beda-beda aya nu sapada, dua pada jeung saterusna ya tadi kantor kauger nya patokan-patokannya. Nu kadua pilihan kecapna atau diksina biasana sok kapanggih kecap-kecap nu langka dipake. Nah, contohna asih diganti jadi dilihat. Nah, jadi nu katilu citraan imeji nyaeta pangaruh kecap kanu maca sajak kalina jeung nu karasa katempo jeung kadenge. Jadi citraan ieu urang make indra nya, indra nu bisa urang lihat, rasakan jeung dengarkan ya. Keopat, nah gaya basa atau figuratif nyaeta ayana harti konotatif ya, bisa nimbulkeun harti nu beunghar kana leusina. Ya macam-macam ya gaya basa teh bisa orang pelajari. Tentang majasnya seperti personifikasi, seperti jalma, dan palu-padeui. Nu kalima purwakanti, nyaeta pandeukeut sora kecap boh di awal, di tengah, atau di tungtung ungkara kalimah. Ya. Aya nu Bapak pernah jelaskan ya inya di materi kawih ya, yang pandeukeut sorana ya, di akhirnya itu di tungtungna eta nya. Nu kalima ya terus nu kagenep aya adegan batinna ieu nya. Nah, yang pertama adegan batin jejerna sense atawa pokok pikiran ya. Lamun temanya eta gagasan pokok nu rek ditepikeun panyajak misalkeun keagamaan, cinta, atau kemanusiaan. Kedua dina adegan batin ieu aya rasa atau feeling. Jadi kedah ngajiwaan eusi sajak bisa kapanggih lamun ditantangkeun jadi macana ulah dina jero hate ya.
bari bibisik oge gitu, jadi kedah dilantakeun maca sajak ieu, jadi kapanggih si piling nanti rasa nanti. Dan katilu aya wirahma tawatun ya, jadi disebut oge nada nyaeta sikap panyajak ngabalekerkeun ayana suasana nu karasa maca gitu ya. Dan sedihnya orang kudu sedih kemacarana nya mawakeun sajak eta. Namunnya aya piambeukeun ya urang udah bari ngambek ya, bari ngambekna ge nu sawajarna nya. Jadi nyampekeun maksud tina si sajak eta teh. Yang nu kaopat angkuna aya amanat atau intention. Jadi pesan panyajak anu karasa nu maca sajak. Ya, tetep ya kudu aya amanatna kabeh oge. Saukur maca we gitu nya. Tapi urang teu ngartos artina gitu. Nyata nya ngeunaan tadi perkara sajak yang unsur-unsur sajak ieu nya. Nah, di dieu urang lebet karena contohna nya tadi dina video ilustrasi ge kan terus dibacakeun ya sajak ieu ngeunaan tanah Sunda dari karya Haib ya. Nah, jadi contoh sajak ieu nah, misalkan di dieu hejo pagunungan pau lautan kaya kamarasan ngan katugenahan, hejo pagunungan pau lautan kaya katengtreman ngan ancaman. Nah, di dia yang pertama pada lisan ieu nya, lisan teh baris ya. Nah, lamun ieu opat pada lisan ieu berarti hiji pada teh nyaeta bait. Nah, ieu terus dijelaskeun oge sih sebenarnya nya kumaha ya ada supaya ieu deui nya. Tapi mungkin untuk patokanna teh opat ieu nya atau pada lisan ieu gitu. Tapi mungkin aya beda-beda beberapa pada lisan. Nah, wanda sajak. Jadi wanda sajak teh aya jenisna nya sajak epik ya. Sajak anu sifatna ngalakonkeun, ngadadarkeun atawa nyaritakeun hiji carita atawa kejadian. Nah, contohna seperti ieu. Puntennya lamun tepatika tingali ieu aya sajak ngeunaan judulna Di Panugaran Batu Curug Sigai karya Agus Suryamiharja ya. Nah, ieu ternyata aya 5 padanya, 5 bait. Nah, tiap padana ieu ditentukan pada lisanna nya. Tuh ieu aya nu genep ya pada lisan. Aya deui nu 5 nya sapertos ieu nya bentuk sajak teh. Ieu kaasupna sajak epik nya. Nyaritakeun sifat ngalakonkeun ngadadarkeun ya hiji carita lah gitu tentang panugaran Batu Curug Sigai ieu. Nah, aya deui sajak lirik. Namun sajak lirik mah sajak anu ngagambarkeun rasa panyajakna atawa sajak anu ngebrehkeun pikiran jeung rasa pribadi panyajaknya atur sifatna leuwih subjektif. Nah, contohnya seperti ieu nya, ieu doa maksudnya. Nah, ieu diaturan ku Pak Oto Iskandar Dinata nya karya Apip Mustofa. Nah, jadi ieu ge tiap pada lisananya tetep aya opatnya kos pantun atawa tadi sisirian. Tapi seperti ieu ge ieu tos masuk sajak nya. Nah, lamun ieu sajak lirik mah tadinya ngebrehkeun rasanya penyajakna nya bahwa doa ieu bisa ditepikeun ka Pak Oto Iskandar Dinata ieu gitu lain nyaritakeun hiji kejadian kos sajak epik ieu. Ya eta nya contoh wanda sajak jenisna nya antara sajak epik jeung sajak lirik. Ayeuna urang lebet materi nu katilu nyaeta ngadeklamasikeun sajak. Nah, kumaha sangkan urang tiasa ngadeklamasikeun sajak teh. Nah, hal nu kudu diperhatikeun upama bade maca sajak nyaeta dia nu pertama lenyepan. Maksudna di dieu nyaritakeun naon eta sajak, kumaha watokna, nah nyaritakeun perkara pikabungaheun atau pikasediheun jeung sajabana. Mun bisa apal kana temana,
misalkan bisa nafsirkeun eta sajak bisa ditepikeun ka balarea. Jadi urang kudu paham heula eta sajak teh kumaha sifatna nya, gembira kah atau sedih kah gitu kan. Jadi orang paham gitu kan karena sajak eta nu bade kurang macakeun. Kedua, vokal. Nah, suarana kudu bentes tur buleud tetela kadengena bari henteu kudu gogorogokan. Nah, tadi dilentengkeun teh dibacakeun secara lantang ya sajak gitu. Nah, jadi vokalnya kudu buleud teh kudu ke hatinya, artikulasinya, intonasinya geus kumaha. Jadi kadengena untuk juga nu dijorobokan oge maca sajak teh gitu, kudu sesuai lah, pas-pas wae sedang-sedang wae gitu. Nu katilu nada jeung rasa. Nah, jadi sikap dina nepikeun sajak, nah, ya misalkan sinis, nyungkun, mamprak, gamelang jeung sajabana. Sikap urang dina maca sajak kudu saluyu jeung nada kanggo rasa anu dikandung dina eta sajak. Jadi misalkan ya ambekeun ya urang kudu bari sinis padana. Jadi lah bari gogorowokan oge nya. Misalkan ngagungkeun ka Maha Kuasa nya urang kudu nyungkun ya gitu. Jadi rada masih sungkan ya gitu. Jadi misalkan mika melang oke gitu kan, memang deh khawatir orang punya rasa eta sajak teh gitu. Anu kaopat wirahma. Wirahma ieu nyaeta ancang-ancangna dina maca sajak kaasup randegan jeung lentong. Urang kudu apal randegan anu lila jeung anu sakedap. Nah, kitu deui jeung lentong. Kudu bahasa ngabedakeun tentang kalimat pananya sedih atau semangat. Jadi ulah pos kareta apinya ayo labas ya lah. Namun can nepi ka stasiun mah terus we nya teu eureun-eureun gitu. Labas gitu. Tapi lamun maca sajak mah namun sanajan teu aya titik atau koma geus ieu oge urang kudu bisa nya nempatkeun irahmana ieu gitu kan. Dimana orang kudu cicing sakedeung, dimana orang kudu cicing rada lila gitu, atau misalkan aya ada untung kalimat pananya ya. Kalimat pananya orang kudu ditekankan gitu. Terus sedih oge kumaha carana orang mengungkapkeun rasa kesedihan orang terus nah ulah dibalik. Ya lamun misalkan sajak mah semangat orang macana sedihnya. Jadi teu nyambung ya atawa sajakna sedih dibacakeun secara semangat. Jadi teka-tekikeun naon maksud dina sajak eta. Nah, nu penting ieu deui nu kalima ekspresi. Jadi ekspresi teh berehan jiwa anu diantarana katembong. Secara fisik dina paroman mimik mukana nya jeung pasang peta gesturna. Bisa ngabedakeun antara anu pikasedieun jeung anu pikabuaheun. Nah, kumaha carana mimik muka urang gitu nya jeung gestur tubuh urang teh. Nah, nandakeun bahwa ekspresi orang nu sedihnya kudu ekspresikan cara sedih, nu bunga, nu gembira ekspresikan secara gembira. Nah, eta nya bagian-bagian nu kudah diperhatikan sampeun orang bisa maca sajaknya ngalin ieu. Ayeuna urang ngebot materi nu kaopat nyaeta nulis sajak. Nah, dina nulis sajak jadi aya lengkah-lengkah nu kudu dipilampah nalika rek nulis sajak. Naon wae? Yang pertama nangtukeun tema. Nah, orang kudu apal heula rek temana tema naon ieu gitu kan. Pasti nu biasana nulis sajak teh biasana nya ieu mah umur-umur remaja. Kalau sekalian dia nya tentang cinta-cintaan ya, jarang ya tentang nelayan gitu misalkan keagamaan alam atau tema pendidikan tapi teman-teman kemungkinan ya tema nelayan kayak kedah biasa tentang tema cinta wae gitu ya tapi tetapnya setiap saja kedah aya temana ulah yang mimitina tentang cinta tapi kadituna malah tentang pendidikan gitu ya
itu nya penyambung hari gitu satema wae coba. Nu kadua nangtukeun rasa suasana. Nah, tadi misalkan umpamana tos tema cinta, nah cinta nu kumaha? Nu pikabungaheun ka atawa pikasediheun gitu nya. Misalna nu mun kasmaran mah nu pikabungaheun. Nah, wonten jeung anu patah hatinya. Patah hatinya pasti pikasediheun, ulah dicampur-campur. Gabungaheun ongko pikasediheun ongko ya sebenarnya sajakna rek kumaha nya rek ka mana ieu alurna gitu. Ya, kita kedah diperhatikan. Nah, gunakan imeji. Nah, imeji ieu dumasar kana paningal, pandenge atau perasana kumaha. Nah, ya urang lamun nyeri hate ya pasti diungkapkeun dinya nya nyeri hate urang teh sapertos kumaha gitu ditinggal sang kasih teh gitu kan. Nah, atau orang kasmaran bungana kos kumaha gitu nembak anjeunna terima gitu eta imejina nya. Terus nu kaopat ya, gunakeun simbol atau perlambang. Nah, gunakeun kecap anu ngandung makna ngalamankeun hiji kaayaan contohna pikasediheun ya. Yang pelebah manana tah dina si sajak eta nu ngalambangkeun urang teh rasa eta sedihnya, rasa nyeri hate eta gitu ka anjeunna teh gitu. Nah, bisa sedihna diputuskeun teh kumaha ditinggalkeun gitu wae keur sayang-sayangna umumnya. Nah, itu mah ulahnya pengalaman ya. Nah, jadi kedah aya bagianana di mana eta perlambang eta nu ngandakeun sedihna kos kumaha. Nah, terus ngarakit kecap. Jadi kecap nu dipilih kudu ngandung wirahma, mana atau murwakanti atau rima jeung gaya basa nya. Jadi sambarangan ya, kecap nu dipake oge kata-katana ulah nu padu wae gitu. Aya oge make gaya basa bisa, tapi gaya basana nu kumaha lah nu memang tadinya kudu ngandung arti konotasi nu memang sapertos sesuai sareng tema sareng nu lainna oge suasana jeung ngalambangkeun naon eta gaya basa eta teh. Ya eta langkah-langkah nu kudu dipilampah nalika rek nulis sajaknya di aya 5 ieu nu kada diperhatikeun heula supaya urang bisa nuliskeun sajak. Dan terakhir tangtuna pastinya di aya pancen. Naon ya setiap materi budaya pancen apa kedah terang sampai di mananya pengetahuan sareng kemampuan dina keterampilan sadayana ieu mana nguasai materi. Nah, pertama pancen pengetahuan hiji di dieu maksudna tetepnya kedah dirangkum materi ieu kanggo bahan PAT nyakin. Pastinya Bapak ngujikeun ieu dina penilaian akhir tahun bahkan kedah dirangkum materina supados ngartinya non wae kira-kira dibahas dina materi setiap materi teh. Mungkin pengetahuan duana nyata jawab soalnya sesuai instruksikeun anu di Bapak instruksikeun. Nu katilu pancen keterampilan hijina pilarian jeung tulis contoh sajak Sunda sesuai instruksi ya. Tapi alusna ya sayana bisa ngarang oge gitu sesuai kumaha kemampuan kalian lah ya. Bisa oge tinggalilah contoh-contoh seueur di internet. Yang kedua di dia pancen keterampilanna nyaeta macakeun sajak sesuai instruksi ya. Jadi pancen-pancena yang penting tiasa memahami sareng menerapkan tina materi nu Bapak tos jelaskeun ieu. Oke. Kita tadi pancen-pancena. Ya sakitu wae nu bisa Bapak jelaskeun dina materi anu terakhir ieu. Mugi-mugi sadaya materi nu Bapak jelaskeun dina semester ieu bisa dipahami ya, berkah kasadayana bisa diterapkan dina kehidupan sapopoe. Hampura dina
pengajaran bahasa Sunda di kelas 10 ieu Bapak seueur kalepatan seueur kakirangan anak mugi-mugi sadayana bisa paham ya anu tadi Bapak jelaskeun jeung bisa menang nilai nu memuaskeun oge. Nah sakitu wae nu bisa Bapak jelaskeun. Jadi aya nu bade ditaroskeun terus itu biasanya bisa dina WA wae. Terakhir Bapak ucapkeun hatur nuhun ka sadayana. Diakhiri wae nya ucapkeun macakeun hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.